sabodohan kula mah aing mah nyampaikeun Al-Qur'an sesuai anu diuraikan ku Kangjeng Nabi diterjemahkan ku para ulama endek nurut dek henteu bejakeun rakyat mah alhamdulillah nu bodoh mah kiai mah ngomong bae di sisi digigir kiai Golkar mau moga kula gregetan jasa ya tuh aja nih di gregetan ku sia asalullah ku Allah bae ngadu sia ku aing jangan kayak di akhirat bos sombong amat cenah sia kiai oh iya tuh aing mah sekali-sekali ngomong sombong ieu arti da tetep bae loba jasa nu ngomong kajen kedelekeun tungtung je emang kumaha kula ngomong sesuai jeung Al-Qur'an jeung hadis jeung kalam ulama nyana greget ka kula berarti nyana ngagregetan Al-Qur'anul Karim tunggu tanggal mainna mun teu burut ya minimal burut